drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Min, Neng bahagia deh hari ini soalnya kita udah tidak sekolah lagi besok. Jadi Neng bisa hudang berang, bisa bergadang. Ini menyenangkan sekali, besok udah libur, bisa bergadang, nonton drakor lebih kali 5 season. Tapi Jasmine, kita teh libur teh nepi tanggal sabaraha ya teh? Neng tadi tidak menyimak pengumumannya. Tanggal berapa ya? Tanggal 12 deh kayaknya mah. Berarti Senin, Kamis, Sabtu, Minggu. Lila, pokoknya namanya berarti ya teh liburna. Lama libur lila gitu, kamu nak liburan kemana, Min? Enaknya kemana ya? Ke Paris gitu? Ke Paris, ke Inggris, ke Jerman. Kamu mau kayak mah bibi kamu, Min? Segini mau deh, Neng. Aku mau di sini aja, soalnya di sana teh aku nggak punya temen tahu. Iya kan, bibi kamu, Min? Itu kan temen. Maksud aku teh temen yang seumuran nih, gitu aja nggak ngerti, nggak paham. Harus dipahamin ini masalah kagem. Oh, tapi Jasmine, kamu pernah mikir teh sih? Meni angger deh hari Senin kia teh. Ya udah sok aturnya apa? Terjadi ketang Min, Neng poho. Di meni dasar si Fikun. Tapi Neng, kita nonton ini yuk, nonton Netflix di rumah kamu. Ih, Jasmine atuh ada jam sakieu mah nya. Jadwalnya si Mama nonton si Gopi. Tidak bisa diganggu. Di mah kamu weh? Newen sih, itu maksudnya ngeledek apa kumaha kan TV aku mah tabung atau kamu geus hafal Netflix kan. Pakai STB TV aku mah. Iya maksudnya lain gitu Jasmine, kan TV kamu teh iya peninggalan zaman Belanda. Iya nih, nggak usah diperjelas bisa nggak sih? Jadi ya maksud Neng teh kita nontonnya di rumah kamu tapi pakai HP Neng gitu. Kan Netflixnya juga di TV kamu atuh. Nah jangan HP segala nonton di HP YouTube, FB Pro. Ya kan di HP Neng gak Netflix kan atuh Min menini kudet ih. Oh gitu. Ya udah atuh. Ya udah naon ya teh? Hah? Ya udah Neng, nontonnya di rumah aku pakai HP kamu. Sekarang mah kamu balik lah kayak itu ganti baju. Cuk ini biar mana. Oh, yang enggak satu Neng balik salahnya ganti baju hala. Bye Min. Juk Neng burulah hari itu nih. Tong nilainya kok aku tungguan di email. Ya Min. Alas ya, kunaon eta si Gopi yang dibongkar segala. Iya di keluargana mending ngabring gitu sa RT ka rumah sakit teh. Teu dicarekan gitu. Aneh-aneh wae si Gopinya. Tuh kan keur nonton pasti mah bisa diganggu dah ieu mah. Har ari maneh Seneng salam atau asup ka imah teh? Hehehe, ya udah maaf jadian lagi. Assalamualaikum mah, Neng Uwi. Waalaikumsalam, tah kita asup ka imah teh salam maneh teh. Ngeunah maneh geus balik wae kieu Neng? Tumben. Ya kan poe ayeuna mah kur kelas meeting hungkul mah kan rapotna geus dibagikeun kamari kumaha mah dicokot. Nah, ayeuna teh kur kelas meeting hungkul geus kelas meeting balik we. Oh, kitu nya geus atuh ka ditu geura dahar sok ganti heula bajuna. Iya mah. Alhamdulillah ya Allah sakola teh geus anggeus waktunya liburan. Ieu mah malah gonjang-ganjing deui jeung cek gu besar ieu mah waktunya merawat domba dengan sepenuh hati. Bu Erna nembe mulang sekolah. Neng Emok, mohon iya Bu Erna teh mulang sekolah. Ngan ka mana wae ieu? Tara katinggal. Aya we abi mah Bu Erna di kantor soal nanya abi teh sibuk seueur pisan ieu anu ngajukeun pinjaman teh di akhir tahun ieu teh. Oh gitu. Tapi nah ieu bisa rame kitu anu nginjem Mang Emok. Mohon Bu Erna soalna pan tahun baru mah loba ieu nya, loba anu dagang nanas tiba-tiba. Nah anu ngajukeun ka abi teh eta teh para penjual nanas muda. Terus ayeuna bade ka mana ieu teh Neng? Bade ka si Bunda kumpulan? Mohon Bu Erna itu bade kumpulan pandinten Kamis janji nasabah. Oh gitu, nya satu Bu Erna tipe nya dek tekan heula ieu kuku domba. Hayu Nya Bu Erna. Ini asa aneh-aneh wae nya Bu Erna. Maknya kuku domba ditek-tekan kumaha carana. Punten Bunda. Mangga menyo, nengok enon itu ka dieu. Har ari Bunda kumaha apan ayeuna teh dina Kamis jadi kumpulan Bang Emo. Apakah Bunda lupa? Maknya heuh geuning Bunda teh hilap ya. Maknya. Kumaha cenanya si Bunda mah jeung hilap sagala. Tapi Neng ieu teh teu araya jeung nama ibu-ibuna. Yo ge anu nitipkeun ka Bunda nya kurang ratna hungkul. Baju mah kitu teh we biasa ku Bunda direnteng. Maknya kumaha tuh nya? Yo se atuh Bunda urang duaan we. Tapi abi teh ieu Bunda bosan di dieu wae teh. Maknya bosan Neng. Lawan bosan di mana atuh ya teh kumpulanna?
Di bumi mama neng atuh aya bunda, bees suasana baru. Maknya di bumi maneng. Kumahanya ya bunda nyari osanya. Ayeuna seubeuh. Mah, neng kayak masih Jasmine heula nya. Ganti heula bajuna atuh mana teh seneng. Lain jeung si Ulin we. Meni kagok mah engke we atuh pan isukan teh dipake ieu mah bajuna ge geus teh sekolah. Neng geus heula nya. Dadah. Ari budak eta nya sok kumaha kerep sorangan ari taeun teh. Kayak nonton naonnya di masih Jasmine. Tah pas pisan neng. Si mama aya di bumi tuh. Aya bunda si mama di jero karena laju si Gopi. Oh gitu. Ada neng bade ka mana atuh ieu teh? Dek iya neng mah bunda kayak bumi si Jasmine. Ya udah neng pergi dulu ya bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya ke neng mama neng di jero. Ninggal satu bunda bebeja heula nya ka ditu. Neng tuan dirinya nya. Nya. Nih barusan kieu nya film teh si Gopi ngeusan. Si Utaran geus eueuh deui meuni lop-lop teh ya film teh nya. Assalamualaikum mama neng aya. Waalaikumsalam bunda. Iya di jero we dieu. Naon si bundanya? Mama neng, nuju naon ieu teh? Iya bunda mama neng teh keur nonton. Naon ka dieu ieu? Kieu mah neng bunda teh nya. Nya, pan enak teh kumpul Bang Emok. Tapi si Neng Emok teh bosen cenah di imah bunda teh. Jadi yang di imah mama neng gitu Nya, gitu cenah. Har atuh meureun kita di imam mama neng teh loba jelema meureun nya. Si Ratna ka dieu meureun Bu Haji jeung sajenisna. Maknya, itu mana? Oh, bajing sirat nama. Ya mah kur bunda hungku aja jeung Neng Emok mah. Maknya berdua. Atuh eta mah kumpulan ngaranna bunda tapi ngagosip. Nyangeus juga atuh di teras kayak mama neng nyusul juk. Maknya, atuh ari kitu mah mama nengnya. Mun kitu mah bunda ada ngageran Neng Emoknya. Kelak, hayu. Nya bunda. Neng Emok, we adi dia di atas mama neng. Nya bunda abi kadinya. Orang miluan penasaran ya Bang Emok teh ngomong ke naon wae. Kedek nonton mah. Tah kitu atuh meni rupa-rupa we nya isi Neng Emok. Maknya. Bunda, mana eta Neng Emokna eueuh? Itu mama neng. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Neng, nih ka mana wae ieu tara katinggal. Mohon nama Neng abi teh di kantor nu sibuk ieu teh. Soalna pan ieu seueur anu pengajuan. Maknya, emang teh libur ya teh neng. Pan tanggal borong aya nama. Henteu bunda pan teu acan ieu abi teh. Nyampe targetna. Pantesan we si neng teh jauh-jauh datang ke imah bunda. Maknya, tanggal borong we geuning kumpulan si neng mah. Balik. Alam, nih karunya kieu nya Neng Emok. Ada abi mah tos biasa ieu Mama Neng unggal bulane kelas kieu. Mama Neng bade atuh ngiringan Bang Emok beh target abi tercapai. Yuk. Moal Mama Neng mah eureuk kumaha ge Mama Neng mah. Tidak untuk Bang Emok mah hampurannya ya Neng. Maknya salah atuh ieu nawarkeun ka mama neng mah. Dok 100 kali ditawarin ge mama neng mah pasti menolak. Anti Emok. Nyawes atuh bunda sugan we atuh anu kasar atuh siji kali nama dulu Mama Neng teh. Nya. Nah, ari si Neng Emok meni teguh pendirian pisan nya. Moal Mama Neng moal mau injem. Harai atuh Mama Neng. Hayu atuh bunda. Janji nasabah. Janji nasabah. Hah, nah Mama Neng miluan ya? Angges oge geuning ieu neuk tekan ku si Timi meni cara PT-nya. Ya lah istirahat heula meung pami tahu bae keur sare istirahat heula ah. Duh. Tapi Neng ya, lamun target nanti nyampe eta Bang Emok teh kumaha? Nya mal kumaha sih Mama Neng, paling teh di pasihan bonus hungkul. Maknya, kubunya doakunya neng teh cing nyampe target. Ya Allah, sampaikan target si Neng Emok. Amin. Nya bunda nuhun. Tapi dirasa-rasa mah asal lapar ya teh. Kasih bunda heula ah, meser seblak. Muka tehnya si bunda. Har, si bunda oge di dinya geuning di imah Mama Neng. Keur naraonnya? Neng sing gede miliknya, sing menang bonus ah. Mun menang Mama Neng minta sawarehnya. Ibu-ibu, keur ngarumpul geuning. Maknya, we dia bareng ngumpul. Bearna ya, ka dieu we ya. Har, Neng Emok oge geuning di dieu. Naon ya, Mama Neng ngajukeun Bang Emok ya? Amang hongkol we imah Bu Erna. Soalna Mama Neng mah nya hese ieu diajak Emokna. Oh, kitu eta teh. Tapi ibu-ibu apal teu? Tah, kitu Bu Erna aya gosip nih, bosan tadi teh janjina sabah wae. Gosip naon eta Bu Erna? Gosip Siripan Candilnya selingkuh jeung si Aurora Jara. Har, maknya eta Bu Erna Siripan Candil teh anu ieu lain, anu kamari selingkuh jeung si Lisna. Maknya, siripan anu jeung si Lisna bener ya teh? Anu kamari selingkuh jeung si Lisna ternyata
siripan candil teh ani-anina loba iya. Gelo siripan candil mah obat syukurna pisan jelema teh padahal mah nya pamajikan teh teh geulis soleha geura kalakan dengan anu lain deui mun eta teh hayang rasa baru gitu eta teh apemna. Oh anu eta Bu Erna di kantor abdi ge sami eta teh nu dicarioskeun anu sahanya hilap deui pokona mah dicarioskeun eta di kantor abdi teh padahal mah teu apal eta teh saha. Terusnya lamun dinas eta siripan candil teh sok dibawa ieu si Aurora Jahrana teh terus disebutkeun di hotel anu mewah gini hotel teh hotel anu Home Alone apal teu? Maknya eta siripan candil mah tobat-tobatnya jangan ani-ani we pagaweana teh maknya. Bunang ngarana ge jelema loba duit ieu anu kitu mah biasana ge tara pernah puas aya we kurangna teh. Bener Mama Neng jelema mah sok tara ngarasa puas padahal mah nya ku Gusti teh sok dipasihan anu leuwih. Hari abi ngomong naon bianya aduh. Mantak nanya ieu ibu-ibu bunda mama neng orang teh kudu bisa ngajaga salaki ieu bisa dicokot ku ani-ani apa sorangan kan zaman kiwari mah ani-ani teh merajalela ieu. Mun si budinya selingkuh jeung ani-ani kumaha mak neng mah moal dicarekan eta ani-ani dik dibawa duanana diseret dina ring smackdown dik dihantem duanana langsung kumaha mak neng mah moal sieun mama neng mah tim istri sah. Maknya ari bunda mahnya baik yo dek si aya ku ani-ani dek selingkuh dek poligami dek jadi naon-naon ge tanah naon bunda mah nu penting mah teu dicerekan ku si aya pan lamun cerai bunda teh boga buku nikah pan syarat Bang Emok teh kudu boga buku nikah maknya bener kan nih leres bunda. Lieur si bunda mahnya apaan si bunda mahnya nomor hijina dalam hidupna teh Bang Emok bener pan bunda janjina sabah? Betul Mama Neng nomor hiji mah Bang Emok tercinta janji nasabah maknya. Erna ini kemana ya? Aku tadi mendengar suaranya tapi kok orangnya nggak ada. Pasti dia ikut kelayapan. Erna, di mana kowe? Lah si Erna, kadangnya teh eta suara naon? Mau balik Mama Neng, biar nyumputnya aduh. Maknya, ayo naon eta Mama Neng, suara naon? Eta minta Bu Erna tuh tinggali ka dia gerak. Oh, minta Bu Erna. Wah benar ya Mama Neng, pasti ricu gerak si eta mah. Sanggul badang. Kalian iki gelo Erna ora? Henteu Mama Neng mah teu ningali Bu Erna, henteu ningali henteu. Maknya, henteu Ibu Bu Erna mah tidak ke sini Bu Erna. Ya enggak ke sini. Aduh, salah ngomong Ibu nah. Enggak ke sini Bu Erna mah. Maknya, Terus kemana yo Erna iki? Pasti dia aku keluyuran. Dasar menantu gak guna, bukannya diam nang omah malah keluyuran. Emangnya kunaon gitu ieu teh Ibu dengan Bu Erna? Naon? Kowe iki kok kepo toh. Iki itu masalah aku karo menantuku, bukan masalah kowe. Jadi ojo kepo toh. Nah, isi hulu badak nyerocos we ka mana dergek du dirinya. Dasar lu burung. Ibu-ibu lamun kitu mah abdi ti payonnya bade ka kantor deui, terus ke damelan. Londo, kowe iki mau kemana toh? Duduk aja di sini. Aku iki ora bakal ganggu kalian, jadi ngobrol-ngobrol saja toh. Tumben isi waduk rada eling. Maknya kerbager we meureun dia Mama Neng hatena. Mata kitu oge. Maknya ya udah atuh Ibu kalau gitu mah saya enggak akan pulang dulu. Mau di sini aja sama ibu-ibu ini. Nah, koyo ngono toh. Aku iki baik toh. Aku ini bukan orang jahat. Ibu iya, Mama Neng teh nanya. Nah, hari Ibu ka Bu Erna teh sok ambekan gitu jeung kararestal gitu. Kunaon eta teh? Yo gimana aku gak kesel toh. Erna iku ora pernah inget karo mertuane, karo aku, karo Srini iki. Ingat naon ya teh? Bareng lagi saha ieu anu rek inget-inget nu kitu patut. Teu inget kumaha eta maksudna Ibu Maknya ya kan kemarin iku hari ibu toh. Harusnya anak-anak iku mengucapkan hari ibu. Erna iku ora mengucapkan hari ibu karo aku. Aku iki sakit hati. oh jadi yang diucapkan hari Ibu. Lain yang Ibu barang teh karesel ka maneh teh Tapi udah dipikir-pikir mah karunya nya. Oh, jadi ibu teh yang diucapkan hari ibu ieu teh? Ya iya Rondo. Erna iku karo aku satu rumah, jadi kewajiban dia mengucapkan hari ibu. Kalau nggak mengucapkan dia itu sungguh-sungguh keterlaluan. Menantu abal-abal. Maknya kalau oge nya ieu minta Bu Erna. Emang anak-anak ibu teu ngucapkan gitu? Si Usep teu ngucapkan ka ibu? Ya ngucapin toh. Malah dia itu yang pertama kali ngucapin hari ibu karo aku lewat WhatsApp. Kalau anak-anakku yang lain yo sama aja lewat WhatsApp. Oh, jadi ibu tanya selain si Usep teh boga ieu deui, boga anak deui teh. Ya iya Tondo, anakku iku semuanya ngerantau ke Jakarta.
Alah, meni hebat iya ngarantau ke Jakarta. Emang anak ibu teh sabar hiji iya? Anak kandungku itu ada 3. 1 lagi si Usep. Jadi semuanya ada 4. 3 kandung, 1 tiri. Ari anu di Jakarta teh eta teh da mana naon ibu? Sarewa kalau si Usep gitu jadi PNS? Ya ora toh, tapi anak kandung gue itu ya. Yang pertama dia bekerja di DPR. Yang kedua di Menara apa iku? Menara Saidah. Ora toh, Menara apa yo? Menara SCBD iku loh, yang bira-bira itu. Terus yang terakhir anakku kerja di kementerian. Hebat tuh anakku. Maknya. Maknya, berarti ibu teh hebatnya yo. Ngadidik budak teh bisa sukses ayeuna. Maknya. Tapi asa curiga abi mah kasih ibu iya teh. Ibu nih hebat pisahnya iya orang kalian teh di Jakarta sukses adayana. Tapi di Jakarta ada mana naon ibu iya teh? Dewan atau staf kitanya? Ya bukan toh, anakku iku jual gorengan semua di depan itu, di depan-depan apa gedung-gedung itu. Maknya banyak teh gawe naon ibu? Si goreng teh tukang gorengan yo. Maknya. Teuing cenanya, aing mah hanas didenge. Tuh kan bener kecurigaan abi. Loh. Kalian iku yo, dengerin nih. Anakku itu meskipun tukang gorengan, mereka pada sukses, punya rumah 2 tingkat, punya mobil, punya hutang di bank. Ya wes lah, aku pergi lagi. Aku mau cari Erna. Duluan ya, yuk. Maknya meni ayah-ayah wae nya minta Bu Erna mah. Yang ais teh kitu mah bunda baliknya. Hayu atuh bunda ari kitu mah sareng soalnya abi ge bade ke kantor. Hayu bunda. Hayo Neng. Mana Neng bunda tipayunya hayo ah. Maknya. Nya bunda, meni rupa-rupa wae nya jelema di dieu ah. Uluh? Har, si Ero Sumari kadon molor di dieu geranya. Bener warga di dieu mah meni nu balik pisan nih. Tuman, ah. Nih, aku 2, 3. sih 3. Bentar. 1, 2, 3. Bentar, apa tadi teh? Iya, sok apa? Apa? Harusnya berapa? Janji nasabah. Har, nah mana yang bentar ada. Soalnya kan si Jamin ge eta teh ketua emo. Anjing. Dibawa karing smack doang ku Bu Erna mah, ku Bu Erna. Coba soalnya diselamatkan nanti aja itu mah. Udah nanti aja. 2, 3. Emangnya kunaon kitu ieu teh ibu menineng dengan Bu Erna? Itu bosan. 2, 3. Harusnya lagi nyatet itu harusnya dalam hati. Ibu-ibu, ke Kalumpur gening, Kalumpur. Iya, hotel Oyok. Sul. Geus bete ieu. Semoga iya nya Neng, semoga nyampe target Neng. Oh, capek. Anaknya ngarantau sadayana ka Jakarta ya. Ya. Maknya. Maknya, berarti ibu teh hebat ya. Ngadidik budak teh sukses saja ya.